Di Pajaratan Yasana Elis Ernawa Arinyana geus ngulang ka alam kalanggengan taneuh beureum jeung teteunggeur jadi saksi dinasti serta amparan kembang rampe pertanda sungkawa hati nyorangan ieu nyorangan dulur baraya ukur jajab ceroning teuteung ukur bisa ciri balilihan niklaskeun anjeunna mulang ruk kupadung rap kuleng kamana harta jeung tahta ukur si jajab utapak ukur boy bodas jeung kepelan rumah nu baris manganan hawar-hawar sorat talqin ngagalindeng luhureun pansan mangsa sarasarima dipapatkeun ke anjeun malah teu tak ditarima iman Islam tapi patakonan mungkar nakir ngan ukur bisa dijawab ku amal soleh nalika di dunia pajaratan combrek sepi jempling tunggon waktu anu tangtu ba'da istrofil sang akalan tang korek nu patulayang garis dihirupan sing parantul baris toge karek jadi ngajang gelek rup awanda mantun aman kowe balikungan di mana manusia memperhitungkan amal solehna yaumul hisab pasti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.